Tadi Pak Abil ngomong di live pas nah pas anjing sia Ican goblok. Goblok gagabah. Demi Allah sok screenshot ku aing. Banyak pas saya jeung aing cenah. Tuh naon sih Ican lagi itu. Gara-gara naon maneh Bil? Ya gitu we emang sih mau. Kunaon Bil? Kunaon? Itu kumaha? Ieu ya sabi nyarios di dieu. Baik. Nang caritakeun we naon ting. Banyak. Iya di dieu tadi ping. Gitu abi teh ka bayi cantik kumahanya. Asa aya nyeri hate gitu bah. Kunaon? Aya abi nya lain ku masalah koina gitunya. Abi ka abah geuning ngagipan gitunya. Terus? Pas basa eta abi pas rek ka ditu katen abah geuning. Abah teh nga-WA ka abi ka dieu abi rek OTW abah kalah kitu abi teh enak bah di dinya. Terus kumaha? Koyong mah tuh ka dieu we sakedap gitu koyong mah. Apa orang subuh-subuh ngechat aya kedek bisa jadi kali kalah ka Garut. Nah, Ican sih teh bereskeun koplok dina WA cek aing meh teu nepi kana live. Nyaho aing mah. Abi kan jalan eta teh. Aing dina mah teh masalah ieu teh duda teh aing suka teh heuri anjing nu tiping teh. Terus kumaha? Terus nepi lampu merah kalah gitu. Ye pan urang ngomong ka dieu. Pas di lampu merah pan abi teh terus OTW abah kalah ngapap tumbang aduh kumaha teh. Lain poe eta pas isukna Kan pas nyingna mah bisi kitu deui mata Korea mah bi teh. pan urang ngomong ya ka imah mah ka imah we tuh. Mata Ican sih teh koplok mun ka spender mun tong ngajanjikeun sia mah mina ngajanjikeun begitu datang. Aing mah emang di imah nungguan. Panan abi teh terus di jalan abah kalah ngapap tumbang ji euy ayeuna mah cenah keur teu ngarareunah awak cenah kitu. Terus urang ulah mun gering. Nyante padahal mah ti saacana kan saacana ge abi ngawe heula ka abah gini. Ente teh kudu kitu Ican sia kari hampura koploknya hampura sih teh koplok. Kan sia nu di bageranana. Ngomongkeun itu tukang we anjing kumaha ku aing digantian sabaraha. Teu bah lain masalah duitna abi mah. Jadi kan nomor rekening tengeunah aing. Lain masalah duitna ieu mah bah. Ican meureun situ ge ngarti lain masalah duitna tapi hayang deket jeung maneh ngarti. Hayang amprok jeung jeung abah, abi teh dari Garutnya bah mun abi ti Bandung mah deukeut ka dinya teh. Abi dinya lagi kalah jeung si Chandra. Kan teu jadi jeung abah. Ya geus bil maneh mending engke bereskeun cai aing dina eta we. Nah WA. Gitu abi mah. Tadi WA ku urang. Urang bisi sangkakeun kieu moh bisi urang amit-amitnya urang mau kajian 2 kali urang anjing jelema teh geus digip geus naon teu hargaan tah urang mau ngaya bahasa eta daripada aya bahasa eta aing mending rek sabaraha ratus juta ge ku aing digantian. Urang mah mung aslina mah. Maksudna di dia kesalahpahaman Can. Pak Abil kan maksudna dari urang dengekeun aing daripada digogoreng di tukang urang mah mung. Aing di dia mah panengahan doang. Pak Abil ti Garut seakan hayang ke maneh tiba-tiba kan ditolak ku maneh. Terus ayeuna meurena ngomong meureun. Demi Allah urang mah Ampura we Can. Kieu kan cek abah gering duh teu ngareunah ayeuna mah cenah kitu. Makanya abi gering kalinya maksakeun kita abahna bobo bisi kitu. Ripu ketua istirahat we. Gitu. Di mana eta good selji ka dieu ai urang kan tara ka tempat kali itu nya. Geus terjadilah pas isukna di mana pasteur bade ka dieu cai teh nya pameng bilih subuh uih ka Garut aya damelan. Oh siap atuh itu bisi dek ka dieu heula ka Garut ke ti dieu mangkatna cek urang teh heuh. Terjadi dah Pak Abilna ka Garut urang hampura nya urang. Tadi teh abi teh matak ngahaja peuting-peuting hayu ceking ka balaena heula. Soalnya terjadi wae nya jeung abah. Da hayang kitu panggih jeung abah teh. Da. Itu. Tapi ngecetan deui ka dijuna Can sanggeus eta. Dan teu pan urang nungguan mau urang oge. Urang kan maksudna urang mah orangna teu enakan mau bisi ngaganggu bisi naon.
Kan urang mah daripada urang demi Allah mau aing mah trauma anjing digorengkeun di tukang ku batur. Mata aing mah lamun aya naon omong kemana langsung aing mah dina lab. Teu sieun aing mah. Geus teu sieun ku jelema aing mah. Urang jadi Terus hafal. mana hayang mah Bil, kumaha Bil? Nyata enak we ku abah gitu. Tah, urang horea mah bahasa teh enak gitu daripada bisi teh enak berah pedah dirinya geus bager ka urang urang mending ngagantian mau asli. Lain ku masalah duit nabi mah bah euy. Hayang gitu hayang pisan panggih teh nya jeung abah. Heuda. Lah kitu geuning. Nyapan ku abi ge dipiwarang ka dieu, tapi alim pan kalah ka Garut. Panah eta teh pas nu penting bahasa penting ngawea ka abah teh eta teh nyempetkeun ngahaja. Soalna besokna ka Garut gitu. Nya nah atuh teu ka dieu heula. Pan urang ini tah ka dieu. Hampura lamun urang misalkan aya bahasa tengah urang tengah bales apa urang ingkar tahnya urang pek bae kitunya orang rek persepsi ka urang teu enak oge ieu mah kan urang geus nyuruh ka dieu urang geus hayang pange urang lain embung urang lain urang jual mahal urang teu bisa nyampeurkeun urang boga pamajikan si Timo ge apaleun sifat pamajikan urang kumaha nya urang mah teu meunang kaluar peuting urang mah teu meunang Doan. Jadi kieu urang hampurannya urang mun boga bagian ngobrol jadi urang hayang ngalempengeun doang. Hiji si Abi meureun apal meureun nu ngagib teh ka hiji teh kan dina TikTok teu aneh kan TikTok mah geus apal jelema nu ngagib hayang naik ngaran karena ikhlas karena hayang wawuh bener teu? Bener. Si ieu meureun karena hayang wawuh. Terus posisina geus maksakeun. Manehna teu bisa nya emang maneh teu bisa gara-gara keluarga nu tadi teh cek maneh cuman los teh jadi nanti kieu. nya isukna pan urang isukna bisi bade ka dieu teh atuh cek urang teh nya da urang ningali si Abil teu jeung si Cacan tah si Cacan apaleun di mah urang malahan mah serlokanna oge aya abi bade ka Garut cenah naon cek urang teh engke atuh ka Garutna mangkatna ti dieu weh cek urang teh nya urang ka dieu heula cek urang teh bios bilih ka boboan yi cenah Gitu. Yang Bil turun ke Bil mau balik mana Bel? Sok Mang Timo pura Mang Timo. Besok turun mau balik. Si atuh naon nih mau masalah nu kitu patut tih kudu kitu ki. aing mah teu nyaho anjing Bisi teh ieu teh tadi si eta ngalip. naon daripada ngomongkeun aing di tukang wae ini gantian anjing aing hoream ngomongkeun di tukang wae mentah henteu aing Bingung kan jadi geus kieu mah. Iya teh ya, para saya. Apa Isa 7 kilo ngejang hilang salat teh. tahu Ngejang Milan CS. Sehat terus panjang Yusa. Barokah rezeki, barokah segala-gala. Sehat apa ican banyak. Lancar. Apa ican. lain dia mah WA anjing kurang di anjing cenah Abil Sehat apa ican banyak umur 73. amin ya Allah amin ya Allah Eta Aisyah nu nitah nambahan anjing urang eta lipat. Baiknya dititah. Mo, Anjing, ban parah. ku aing teh we aya masalah naon cai Make anjing, make urang, cenah kumaha ieu? Anjing parah. Tapi kurang di anjing-anjing koplok alhamdulillah. Mati urang can. Hampura baiknya hampura. Ampura heula si Abil can heureun bieu mah Anjing prank. pengkene mah tong heureuy kos kieu aing demi Allah aing mah mo ya di grup kabeh rek gelar pasukan mo aing teh pada malah lajo si Timo lajo Abil aing teh betak apa di WA ku aing bahaya masalah naon teu ge aya wae aing goblok aing diunyang anjing jayek halo aing tak gebeng aing Jawab make anjing ngajawabna make anjing kenapa? Aing apal si Ican temperamen soalnya ieu banyak gamek.
Pokoknya nama barudak wilujeng tepang tahun Kang Obah Ican mugia sehat selalu panjang umur hampura banyak orang teu bisa datang orang aya nu datang ka abi mancing sehat apa panjang umurna sakeluarga amin ya Aing Allah. katereuas aing hampura bilnya. Aing mah mau urang mah lain heureuy nya ieu mah hampura barudak urang lain cing sombong diri urangnya. Aing mah mata hoream teh hayang gancang beres teh. Anjing barudak aing sieun ieu gerangan pasukan mah kumaha. Oh. Perasaan Mbak Ican perasaannya. Perasaan lain bisi kumaha aing Jadi bari ieu power gitu. anjing aing leuwas goblok. Tidak bisa ares. Tidak manusia baru dah masih kaburu gerak bil. Bener. Cek aing dah tadi kudu nama 50 nu bener mah. Kalau 40 lila atuh anjing. Penting bingung abi ge eueup peta teh bisa ngaprank abi mah. Halo. Ente Asia teperang goblok ente. Iya ngeprank. Ulang tahun. Ente. Lah garelo anjing ieu si Timo ieu jeung Pak Abil gelo anjing ngeprank ka urang. Ajis ulang tahun dia Abah Ican Ajis. Aba ikan ulang tahun piraku wal aya Salah. ketik ewang. Ulang tahun ke. Ai ca aing nalaponan mau naon ieu rek perang anjing ngatreuwas aing.